Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1860 nomor 30. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna nyaeta sasakalana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ieu teh bagian nu kahiji pamirsa, kornet. Di urang hartina teh daging dina kaleng, asalna tina kecap corned beef. Corn hartina jagong dina basa Amerikana, beef hartina daging sapi. Maksudna mah daging sapi disamaraan ku saus jagong. Ari kecap corned maksudna mah dijagongan. Robahna ka urang corned teh jadi dagingna. 2. Direksi. Di urang hartina gerbong kareta api. Baheula zaman mimiti aya kareta api, jalma-jalma teh acan nyahweun naon ngaranna bagian kareta api anu sok dipake narik jelema. Lantaran dina munggaran mah jalan jeung perjalanan kareta api teh acan beres, dina unggal kareta api miang sok dibarengan ku staf direksi perusahaan kareta api. Bisi jalma-jalma salah unggah gerbong pikeun direksi teh mah dimerakan di luarna direksi. Tah direksi ieu teh ku jalma-jalma disangka ngaran gerbong teh tuluy we sok nyarebut direksi kana gerbong teh. 3. Lisong. Ayeuna sok dipake nyebut surutu, baheula sok aya surutu buatan Filipina ka urang sarta di luarna dimerakan Luzon. Lantaran ieu surutu teh kaluaran pulau Luzon di Filipina. Disangkana ku jalma-jalma di urang eta teh ngaran surutu nya nelah nepi ka ayeuna surutu teh sok disarebut lisong. 4. Warning. Ieu ge bangsa nu diluhur deui bae ayeuna di urang kecap warning teh maksudna merek salah sahiji bako. Sanyana ngaran bako mah penile ngan dina bungkusna make katerangan atawa nasehat. Ari nasehat teh basa Inggrisna nya warning. Lantaran teh kaharti deui bae ieu kecap warning dianggapna nya merek bako. 5. Wadana. Ayeuna maksudna salah sahiji jabatan dina pamong praja saluhureun camat sahandapeun patih. Harti sacerewelena wadana teh nyaeta beungeut, asalna mah nyaeta minangka wakil rakyat anu ngabeungetan ka raja. 6. Mantra. Ayeuna hartina teh jampe, sanyana hartina teh teori. Dina ubar mah sarua jeung resep hartina teh. Baheula lamun dukun keur ngubaran nu gering sok nyebutan naon bahan-bahan piubareun nu gering atawa pantrangan-pantrangan naon nu teu meunang disorang ku nu gering. Tah lamun dukun keur ngucapkeun mantra teh kudu boga papait kudu didengekeun nya-nya supaya naon-naon anu diucapkeun ku dukun teh dilakonan. Mun cara ayeuna mah urang indit ka dokter terus ku dokter dibere resep, ari meunang ubarna mah apan di apotek. Ayeuna mah tibalik mantra teh dianggap ubar ngan saukur ditiupkeun atawa diciduhkeun kana cai atuh sarua we jeung ngadahar resep ti dokter. 7. Bajing akiring. Cenah hartina teh ajian Gatot Gaca anu ayana dina dampaleungeunna nu katuhu. Asalna bajing akiring teh dewa, sanyana mah lain bajing akiring tapi gonjing agire. Gonjing hartina goyang, giri hartina gunung. Ieu teh nyaritakeun Gatot Gaca waktu ngayonan Adipati Karna dina Baratayuda. Ku gigis-gigisna ku kasakten karena Gatot Gaca teh cek cohagna mah ngaluarkeun segala pangabisa ngawatak sakur aji-ajianana nepi ka ku hebat-hebatna
gunung oge siga goyang katenjona. Ieu mah sigana jabat ti teu ngareti teh kana kecapna ditambah ku dedenge tarak. 8. Ratu. Ayeuna maksudna teh khusus pikeun raja awewena, saenyana kecap ratu teh teu wungkul pikeun awewe tapi beunang oge dipake keur lalaki. Ari kecap Prabu baheulana mah ngan dipake keur karaja-raja anu kakawasaanana ngaleuwihan ti ratu biasa. Pikeun conto dina zaman Majapahit anu digelar Prabu mah ngan hayam muruk sorangan, nu sejenna mah digelar ratu bae. 8. Binatang. Ayeuna maksudna teh sato asalna tina kecap watang robah jadi batang anu hartina tumbak. In hartina di jadi binatang teh hartina mah ditumbak. Baheula ari moro teh sok marake tumbak, nu matak paburuna oge disebutna pamatang atanapi pangbatang anu hartina tukang numbak. Lila-lila harti binatang teh robah jadi sakur sasatoan naon bae. 10. Pasupati. Ayeuna maksudna teh pakarang Arjuna, saenyana Pasupati teh jenengan Siwa, hartina raja sasatoan. Pasu sarua jeung sato, pati sarua jeung kapala. Waktu Siwa masihkeun pakarang pikeun perang Bratayuda, Siwa teh keur ngarupakeun pamatang alias paninggaran. Tinggar hartina bedil, jadi sanyana Pasupati mah lain pakarang tapi nu mikeuna. 11. Lingga. Hartina beheung ayeuna di Sumedang di tengah-tengah alun-aluna aya candi leutik, eta teh sok disarebut lingga pangeran. Baheulana lingga atawa linggam teh jadi hiji rupa pamujaan ku tarima-tarimana manusia kana turunan, nepi kalarangan manusia oge dipuja ari nu sok diagungkeun ku jalma-jalma teh nyaeta kagungan Batara Guru. Tah lingga teh maksudna pisan mah kagungan Sang Hyang Siwa. Mangga geura telak-telak lingga di alun-alun Sumedang. Ieu lingga teh sok dipake tanda pikeun dinasti anyar nu ngadegkeun paparentahan di hiji nagara. Lingga teh jadi lambang kasuburan. Sakitu cenah pamirsa teh sasakalaana teh Kintaman SDS Sumedang. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.